Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormaten simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangajian. Lamun jalma dahar pasti lapar. Jadi saban-saban jalma lapar tangtu dahar. Lamun jalma sare pasti tunuh, saban-saban jalma tunuh pasti jadi puguh tujuanana. Kunaon dahar lapar, kunaon sare tunuh. Jadi nu tunuh hayang sare, nu lapar hayang dahar. Ayo nu pangajian hayang naon? Cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu jeung bapak harayang ilmu da ibu teh geus baroga ilmu ieu teh majalaya kiblatna ilmu pasantren loba kiai naker tangtu we rutinan osok kaasupun adik nu neme ceramah eta teh nembongkeun ilmu ka ibu mata kuring nanya ibu aing ngomongkeun batur dosa geus apaleun popolotot ka salaki dosa boga harta tapi pedit dosa siksik melik sulit ati goreng pucus dosa ngomongkeun kagorengan batur dosa tah eta teh ngaranna ilmu nah atuh teu eureun. Jadi teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara gawe tamatak nu hese lain ilmuna kumaha cara migawe eta ilmuna. Loba jalma apal Quran tapi teu apal cara migawe Quran matak akhirna lekoh maca Qur'anna tapi kalekoh ngaledek baturna. Weh tah eta kepropan eta teh pelaku utama. Matak nu ngaran ilmu dumana bakal cicing. Ngaran ilmu teh bakal cicing kolbun salimun dina hate nu bersih. Jelema boga harta alus hate da bakal bager yatim katulung miskin kabantu nu susah ge bakal kabela sabab harta cicingna di jelema nu alus hate. Nu paling paur harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba harta beuki adigung. Lamun deuk pangajian teh kongkorong teh mabay. Gelang teh dieu nepi ka dieu pan gigi brig nyamper tatangga ge hayu urang pangaosan. Harta cicing di jelema nu kotor hate tah kitu balukarna tapi lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana beuki loba ibadah ku eta hartana. Ilmu sarua ilmu cicing di jelema nu alus hate maka beuki luhur ilmu teh beuki tawadu kasluhureun hormat kasahandapeun nyaah. Ngaran-ngaran tawadu boro-boro kakolot budak leutik bakal dihargaan. Malahan ibu teh kudu diajar ngahargaan budak leutik. Budak leutik teh apal kitab, budak leutik tara ngaji, budak leutik tara salat, budak leutik tara pangajian, tapi budak leutik mun pasea 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu geus jebrog kieu tah. Quran dibaruka, hadis diaraji, sholawat dibaraca, sholat leket ka masjid mineng, rutinan osok, boro-boro mah amek ka tatangga, boro-boro pasea jeung dulur, keheul ka salaki, saminggu teu dioloh ku nu kieu mah da hese cageut. Tah saha eta makhlukna? Ieu teh. Matak alam hakikat teh ripuh Pak, budak leutik teh guruaneun. Mun urang boga jiwa-jiwa tawado, boro-boro mah kaluhur kasaluhureun, sahanapeun ge jadi guru, budak leutik jadi guru.
teu apal Quran, teu apal hadis, tara ngaji, tara salat, tara pengajian, tapi budak pas ya 5 menit pakaleng-kaleng. Aya naon di eta budak? Yuladu alal fitrah. Aya nu dijamin ku Allah eusi hatena, fitrah dina kaayaan suci. Matak ilmu lain ngarobah tiung, ilmu lain ngarobah baju, ilmu lain ngarobah bahasa, tapi ilmu geura robah eusi hate nu sabenerna. Tiung nama denai, bajuna nama denai, HP nama Oppo, ngan kana hutang poho. Teh rudat eusi hate kitu teh. Melaan tiung gaya, melaan baju gaya, melaan HP gaya, ari hutang raweuy. Kamararana gaya. Aduh, pas pisan. Mata keukeuh ku ilmu teh nu robah lain tiung jeung bajuna, tapi geulat robah mah eusi hatena. Barudak ayeuna sakola SMA, dekul ngarumah tangga, pan jadi robah ku ilmu. Naha dina bahasa, pan ngadidik budak ge mungkusuna. Da robah atuh SMA, level SMA mah ngadidik lagi Indonesia, lamun bentes. Awas jangan main sisi balong nanti terjebur pan teu ecreug. Awas jangan main sisi solokan palid keh gitu. Kurumoy wa akhirna ti kota, weh cucuk kakek dicari-cari gok di dieu beuki teu balik gitu. Jadi ilmu lain robah bahasa, ilmu lain robah awak, ilmu lain robah baju, tapi ilmu geuwat robah eusi hate. Bajuna suci, awakna suci, hate kotor. Ampura bubar ti deui ngocobrot ngomongkeun batur. Baju nama bersih, awak nama bersih, damani ngan hate nu kotor, ampura kakotoran dibalut ku kasucian. Talung keneh luarna kotor jerona alus daripada luarna alus jerona kotor. Rambut gondrong bukan pembohong, sabodo. Rambut gondrong bukan pembohong, dihina batur, dicaci batur. Si eta tara ngalawan, tah mulyana teh ku tara ngalawana padahal dihina. Kunaon sababna? Luarna hina, jerona keur nyumputkeun kamulyaan. Daripada jas mahal, dasi mahal, sapatu mahal, jabatan boga, gaji aya, pi duit rakyat nu leutik dikokod, bangsat nu kitu ngaranna. Tong sok nyara rumput dina jabatan atuh, tempokeun sifat aslina. Tak cenah eta payung cenah payung babetkeun cenah. Sok abdi kieu. Katinggal sakieu. Ge aing. Ngan lamun nunutan ti kusruk tah. Matak nu ngaran ilmu teh nu kudu robah teh lain tiung jeung baju. Lamun ilmu nu robah baju jeung pakaian, hampura nu riweuh salaki. Senen kudu bodas, nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, rebo beureum kabeh, kemis ungu kabeh. Ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu. Haben mulian baju. Naon sababna? Berat lamun ilmu nu robah bajuna, tapi moal berat lamun ilmu robah eusi hate. Matak darajat manusia lain pangkat, lain jabatan, lain kailmuan, tapi darajat manusia mah gumantung eusi hatena. Ibu manusia, kuring manusia, tapi kuring acan panggih jeung manusia. Cicing rada lieur. Ibu manusia, bapak manusia, kuring ge manusia, tapi kuring can panggih jeung manusia. Leuweung diciptakeun ku Allah, bikeun bagong, eueuh bagong ngarusak leuweung. Leuweung dijadikeun aya oray, eueuh oray ngarusak leuweung. Leuweung dijadikeun aya maung, eueuh maung ngarusak leuweung. Maung eueuh, bagong eueuh, oray eueuh, calek geneng jelema ngatur leuweung, leuweung beak na ku bagong. Ternyata leuweung beak ku manusia nu boga jabatan, matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung, bagong. Sok pikir, Pak. Ieu teh manusia, Pak. Lamun memang manusia tempokeun sifat manusia, lamun memang bagong keun bae deuk susuluduk ge da bagong. Ieu mah ari daging bagong teh ari daging bagong diharamkeun, pan umat Islam mah tara dahar daging bagong da apal ayatna khurimat alaikum. Temenang ada daging bagong, kuring henteu ibu henteu tara daging bagong. Lamun deuk tara kudu kabeh dagingna entong sifatna entong. Ai daging bagong teh dahar ai sifat nyuluduk jiga si eta. Dicarek teh ku salaki cing atuh mah kana ngaji kudu getol malin kana senam sisi jalan tiktokan bujur monoyot bujal ka ciri pan ngalawan kumaha ngalawana paduli we da geus alus awak mah geus sia keneh nyuluduk we ibu daging bagong tara di dahar tara ngan nyuluduk mah jiga si eta. Matak ibu manusia, bapak manusia, kuring manusia, tak kuring teh hayang panggih jeung manusia. Nya naon atuh manusia? Manusia mah anu nembongkeun sifat kamanusiaan. Na ari manusia kudu silih hina henteu, na ari manusia kudu silih caci, na ari manusia kudu silih baban, na ari manusia kudu panasan, na ari manusia kudu sik-sik melik, na ari manusia kudu teu kaopan, na ari manusia kudu ngomongkeun batur.
tah manusia mah hampura hiji nyerenkeun dirina ka Allah Ta'ala. Lamun bener diri nyerenkeun ka Allah Ta'ala disebut manusia Abdullah, disebut hamba Allah. Ngaran hamba Allah tuturkeun sifat Allah, terima kahayang Allah tanpa kaputusan Allah. Ulah nyieun halis geus boga halis, da manusia geus boga halis der nyieun deui. Ieu halis geus aya na nyieun deui di luhur. Apa jadi paralal su? Nyata mamah henteu nyieun halis mah teu boga ngan ieu halis aya di kerok. Ganti ku tan repot. Balik ti dieu teh da riweuh jeung salaki leungit hiji. Tong nyieun bulu panon sanggeus boga bulu panon. Allah nyiptakeun bulu panon asli teh ieu meunang Allah. Pan ngeunah tuh kucap kicep teh hampang. Urang manusia tarima we ieu mah pan meuli 300.000 luk ka luhur eta teh nyape-nyape maneh nempo urang teh ku jeung nu berat kieu. Balik ti dieu gelebuk angin badag. Bulu panon palsu nilep dua anak tikus suruh kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Tong nyieun hate sanggeus boga hate. Ari Allah nyiptakeun hate manusia yuladu alal fitrah dina kaayaan suci. Atuh tong nyieun deui hate nu goreng. Da Allah geus nyieun hate nu bersih, ulah nyieun hate nu goreng. Nu goreng sumberna nafsu, nu alus sumberna wahyu. Wahyu adalah Quran, maka saenggeus maca Quran teh disebut kitab suci. Kitab anu suci, da awak urang mah geus maca kitab teh suci-suci. Matak lakoh maca Qur'ana, lakoh ngaledek baturna, lakoh maca Qur'ana, lakoh ngahina baturna, lakoh maca Qur'ana, lakoh ngaragrageun darajat baturna. Ternyata kitab nu suci teh lain awak urang lur. Bari maranehanana gitu. Tarima we da sidik ti Allah. Awak genut tampak. Ieu mah awak genut dipotonya ngeyeng. Cinta kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah kata langsing penipu teh. Aya dina foto langsing palebah diajak panggih meber. Ngeus tarimakeun da meunang da damelanana. Urang sujud ka Allah ngamulyakeun ka Allah, mun bener sujud ka Allah ngamulyakeun Allah, ulah pernah ngahinakeun da damelan Allah. Catat. Cicing kudu dicatat. Mun urang ngamulyakeun Allah, ulah pernah ngahinakeun da damelan Gusti. Naha jalma nu ngahinakeun da damelan Allah sarua jeung ngahinakeun nu nyieun. Ibu budak ibu dihina, pan ibu nu ngarasa kahinanya. Nah budak urang dihina batur, pan ibu ngarasa kahina. Makhluk Allah dihina ku urang, ku makhluk Allah deui. Punten aya Allah nu ngadamelna. Kumaha we mata hirup mah wawayangan dharma wawayangan. Abah Asep Sunanar Sunaria lamun datang cepot jelema surak resep ku bodorna. Datang Semar jelema resep ku bijakna lol we dorna. Pan keheul kabeh jelema kanu bebengok dorna. Naha dorna teh pakaianana resi, tasbih dicekelan tapi bibir monyong, cangkangna alus tapi hatena rujad. Sabab dorna mah tukang ngadu domba, penonton kabeh nyaho ka dorna. Tapi nalika dorna geus ngadukeun Semar jeung cepot nepi ka gelut, beres ngawayang dorna didedetkeun kana peti, tah isuk Abah Asep istirahat. Si dorna eta dicokot ku Abah Asep, dipariksa bisi peang cetna dicet deui, bisi ruksak bajuna dibajuan deui. Sagelo-gelona dorna kuno bogana mah diomean, saedan-edana manusia ku Allah mah diomean. Matak tong sok ngahina ka jelema hina, keun da ku Allah mah diomean atuh. Bener. Ieu mah kalau ka urang nu ngaledek batur teh nyaho manehna ge ledekeun. Matak hirup mah tong hayang dihargaan, bisi eueuh hargaeun. Tong hayang dihormat, bisi eueuh hormateun. Ulah hayang disanjung, bisi eueuh sanjungeun. Sabab jelema nu hayang dihargaan artina teu berharga, matak menta ge teu berharga teh. Dalamun jelema berharga mah teu hayang dihargaan. Nah, da penghargaan batur teh gumantung urangna. Urang ngahargaan batur, batur ge ngahargaan urang. Urang ngahormat batur, batur ge ngahormat urang. Urang ngahina batur, batur ge ngahina geuning batur teh urang. Matak hirup butuh ku batur, ulah coba rengje. Ibu mah tiung menang saha? Baju menang saha? Imah menang saha? Ibu barang dahar nu melak saha? Nya ngalibatkeun batur kabeh. Tuh karek heuh bener coba. Sok sekali deui, ibu make tiung menang saha? Baju menang saha? Imah dibangun saha? Ibu dahar nu melakna saha? Ibu dikubur saha? Ibu ditahlilan saha? Ibu gak boga budak ge ku saha?
iya tah anu pengawasan pi omongan ibu hamil ku batur bubar teh dia mah teh dicekek ku salaki paingan saya budak nu kadua gede irung da eta tadi ngaku geuning budak menang batur menang salaki jadi naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon peda batur nyen gedong urang henteu tuluy amek panas ngaranna peda batur maju usaha urang henteu tuluy keheul sirik ngaranna jelema nu panas jelema nu sirik hampura keur bunuh diri batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratug angen batur meuli motor muntaber batur meuli sawah ka rumah sakit batur meuli nyieun pila modal matak hakikat mana atau alam suci teh di mana tempatna dina hate nu suci Pak deuk baju suci awak suci ibu ka masjid baju suci Pak ibu ka masjid haid pan teu meunang sabab kotor berarti awak kudu sucinya baju suci awak suci tempat suci ari hatena kotor mah anger bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batu maka naon hartina baju suci awak suci lamun hate kotor tah utama dina kahirupan manusia lain bajuna lain awakna tah eusi hate nu kudu suci sabenerna weh ieu nu hajat di singeurepan ku jenema bersih hate ngadoakeun salira hajat sing gede miliknya budak sing soleh nu hade hate coba nu goreng hayang teh gede hutang da hujan we dordar angin gelap ti subuh nakeun nepi ka wayah kieu da atoheun nu goreng hate mah tah ngareueuh saya mah coba cek nu alus hate karunya teuing eta hajat bari keur kaayaan hujan nana gerhana datang kumaha cek nu alus hate alhamdulillah euy bagja nu hajat bungah datang nana gerhana cek saha cek nu alus hate coba cek nu goreng mantog euy telat biheung datang matak darajat manusia pangkat eueuh arti harta eueuh arti ilmu eueuh arti tanpa bareng jeung hate nu suci bongan urang nyebut subhanallah maha suci Gusti Allah innalillahi wa inna ilaihi asal ti Allah balik ka Gusti ibu Majalaya leos ka ibu ti Majalaya leos ka Cimaung ai apal jalan mah balik ke Majalaya asal ti Allah balik ka Allah ka mana jalanna ayo asal ti Allah balik ka Allah ka mana jalan bawa karena tanggal kawung jadi cara heuy geura sok innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah deuk balik ya ka Gusti heuh ka mana jalanna ayo teh wilujeng lieur kuring ti Cimaung init ka Majalaya apal jalan ka Cimaung apa lancar iya asal ti Allah balik ka Allah teu apal jalan deuk ka mana heula Bapak da jawabanna nama enteng asal ti Allah balik ka Allah fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ceuk Allah teh kami nyiptakeun jalan nu lempeng sirotol mustaqim jalan nu lempeng teh saha jalanna para nabi jalanna para sahabat jalanna jelema soleh tah menuju Allah teh jalan eta fujuraha wa taqwaha maka Allah ge nyiptakeun lain ukur jalan wa nyiptakeun jalan nu bengkok ku Allah geus ditempokeun saha nu bengkok Qarun Firaun Lahab Abu Jahal gede wadul Abu Lahab tukang ngadu domba Firaun sombong Qarun pedit da aya kabeh di dieu teh ari balik hayang ka Allah ai sifat nabi eueuh ari balik hayang ka Allah sifat sahabat eueuh ai balik hayang ka nabi ai soleh eueuh nu aya teh sombong Firaun pedit Qarun ngadu domba Abu Lahab gede badul Abu Jahal deuk balik ka mana ari ibu rek balik ka walungan juk atuh deuk balik kana walungan lele dumbo meureun Ari Allah teh maha suci kurang diomongkeun bahkan diwiridkeun subhanallah maha suci Gusti Allah maha suci hate urang kudu suci caricing di dunia dalam keadaan kesucian balik ka Gusti Allah kana maha suci maka tempatna ge tempat suci sawarga Allah maha suci urang digubrageun kayaan suci cicing di dunia kagoda kudunya jadi paseha jadi kotor kagoda ku jabatan jadi kotor kagoda ku perkara dunia jadi kalalotor balik ka Allah kanu maha suci ku Allah ditolak kami nyiptakeun anjeun yuladu alal fitrah dina kayaan suci nah balik bobolokot
Maka cek Allah teh wayahna ku sabab bolokot anjeun bakal bareng jeung kami hiji waktu lagi akhir engke ngan wayahna diseuseut heula di tempat nu kotor neraka ngaranna. Tah jadi neraka teh keur nyeuseut ka kotor ibu. Matak mending lempeng hirup mah tong nyukut ka gorengan ngarah teu diseuseut heula. Sing alus hate marah mai dareh de alus budi hade basa nulung nu butuh dalang nu susah ngajahit tu teuleum mere oncor ka nu poek ngahudangkeun anu labuh lempeng ka Allah teh ieu mah syirik pidik jahil kaniaya siksik melik sulit ati ing pucus boro-boro lempeng ka Allah mengkol kasih Firaun. Geunah ceramah loba nu ungeuk teh lah eta teh tandana kasindiran teh. Kusakitu we hirup. Bari ku Allah teh diberesinya. Manusia teh kudu cicing dina keputusan Allah, narima kahayang Allah, geung geura cicing dina sifat Allah. Mana ayatna? Pek tanyakeun dalilna. Naon ayatna? Bismillahirrahmanirrahim. Bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku pangawasa Allah. Caricingan ieu dunya nu kami cek Allah. Ismi cicingan ieu dunya ku asma Allah. Nyaahan, asihan, dedehan, pasea moal mun ieu dunya nu caricingna ku sifat Allah pasea moal. Kunaon pasea bongan cicing lain jeung asma Allah tapi cicing jeung asma nafsu. Eta bismillah lamun dikoreh matak deuk dahar bismillah, init bismillah, sare bismillah, make baju bismillah. Eta teh bismillah teh sampurna Pak. 30 juta digunukeun dina bismillah. Bismillah teh digunukeun dina bi, tabi teh teu kapigawe. Cicing ieu dunya teh ku ismi bi ku kudrat Allah ku izin Allah ieu dunya dijadikeun caricing atuh di alam dunya teh ismi ku asma Allah. Deuk naon make jeung kudu cicing dina asma Allah? Bismillah deuk nembongkeun kaagungan Gusti Rahman Rahim ku nyaah jeung asih geura sok agung Allah teh. Kaharti sedih atuh da. Lol budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal napa ge jeung moal nya cek urang oge aya nu dibaca bismillah ibu teh lalajo leho lain lalajo comro padahal nu didagangkeun adalah comro nama ge jeung kudu pabaliut jeung leho lamun ibu geuleuh kana leho cing ngeunteung tempo koto baheula keur leutik pan ibu mah leuwih nyetina irung nyetina ceuli jadi geuleuhna kana leho batur teu sadar urang ge boga lalajoan nu didagangkeun nu nongtot polo bijil bismillah nyaah asih jeung dedeg cabut duit ka dieu jang mak mah teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat hejo gebro duit 5.000 waya meungpeung aya nu barang dahar urang gegeuleuh sakalian ku aing gebro dibere 5.000 sing srikeun eta leho di balong emak sebreng-sebreng leungit lehona payu comrona ku sifat naon eta ku sifat nyaah. Coba lamun urang teu nyaah kadang-kadang ngaledek geus meuli moal ngahina pasti ieu nu bapak jadi nyeri nepi ka kiamat kanyerian moal bisa ditulungan. Bismillah atuh oi bismillah hirup teh. Lain habon bismillah bismillah digawe henteu aing lieur. Jadi ku bismillah teh noong rasa batur duh lapar kumaha lamun lapar urang teu dibelaan ku duh itu jompo teu boga imah kumaha lamun teu boga imah teh urang eueuh nu mere duh geuning anu sangsara teh duh batur aya nu sangsara kumaha lamun nu sangsara teh urang eueuh nu mela tuh bismillah teh asup kana rasa Pak kahartos matak sok sing barismillah narima sifatna Gusti dua kahayang Allah ieu hajat kahayang saha dalin kahayang Allah kahayang nu hajat sedengkeun kahayang Allah mah moal rugi disunatan pira kadar budak bawa ka dokter mayar 1,5 juta ku laser balik nyieun bakakak balak kecelakaan barang dahar 5 juta angus udah yang ada street hopek 18 juta bajidor pek 20 hayang golek pek 60 150 juta pakai hajat joget nu hajat luhur panggung joget jeung Ade Astrid 2 poe jebleh di juru masjid rek nuding kahayang Allah matak jalma nu alus kahayang Allah kudu cocok jeung kahayang diri lolo cek nu hajat da mang mah hayang dangdut pek bae asal mampu anggap we ngahibur umum ngan ieu mah keur nu malarat montong pipiluh kaloba jelema hancur ku hutang beres hajat
nya mata ungeuk depan emak pelakuna terus beres dugi ka ayeuna teh acan kahayang Allah cocok jeung kahayang diri kunaon urang bingung teu cocok kahayang Allah jeung kahayang urang adalah nu tadi nafsu kahayang Allah adalah wahyu maka wahyu teh kudu nyekrup jeung nafsu sehingga menang nafsu menang di mana nafsuna nafsu mutmainah nafsu nu matak jongjon salat subuh nafsu lohor nafsu pengajian nafsu kana pasea empot teu nafsu dibalik kana pasea nafsu kana riweuh nafsu kana gegeloan nafsu kana ngomongkeun batur nafsu titah we ceramah amarah amarah jeung mutmainah amarah mah sumberna nafsu tuh jeung rek labuh nah teuing da teu ngomong oh tos alhamdulillah ku kade padahal mah bae atuh pareum oge lah meni lamun ieu pareum son pareum atoh aing mah tinggal ngeusan dahar bali gagal tukang sono diganti gitu kumaha sono ibu sono kabri ngan abdi mah teh sudi kudu sono ka ibu nya urang kudu sono ka kolot ih amit-amit mun budak ngora deui ka sono ge bangga sono ka kolot aduh palebah sare teh habeun ngabal seman penting-penting mun taber subuh-subuh ongkek aing mah paus narima kahayang Allah katilu nu ngaran manusia mah nampak kaputusan Gusti kahayang ibu jeung kahayang Allah beda kahayang ibu boga salaki kasep beunghar bener kabeh cita-cita hayang kasep bari beunghar teu sadar ibu Allah dek nyalametkeun hati ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar hiji galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan Mbak naha kasep beunghar sieun dipaok batur coba ku Allah teh bere nu petot pan awet nepi ka ayeuna ibu ayah cemburu kanu petot henteu naha debiheung salingkuh si itu mah naha moal payu tapi nu kasep bari beunghar keung direbut batur tapi coba nu petot aman deuk balik heung henteu kajeun ternyata di balik eta aya Allah deuk nulungan ibu ku cara dikuciwakeun hirup ibu ngarah bubuk tah geus bubuk hate inget teh ka Allah contoh jelema teh tara salat tara zakat tara saum tara haji euneurkeun Allah bener kumaha abay atuh cenah naon alah ampura deui ya bae cenah naon sok kajian urang tara salat tara zakat tara saum tara ibadah buraon bebeakan anger pak bere we banjir Allahu akbar dibubukeun ku Allah ngarah inget ka pangeranna ngan piraku urang setiap ingat ka Allah kudu kitu atuh Pak keur dalam keadaan sadar da ilmu teh butuh kesadaran sok tarima keputusan Allah hayang kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot leg-leg we petot-petot di jelema lain marmot nyata pamajikan mang hideung bae hideung ge jelema untung pan lumayan bangsat ge teu tulus jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngocea asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan geuning aya untung eta Allah nyiptakeun teh ngan urang nu kurang sadar ibu deuk ini piknik mayar 1 juta palebah deuk ini ti kosawad nu pika irung nyengsol atuh leos ka rumah sakit mayar 2 juta eta ceuk hate teung teuingeun Allah teu ngarti-ngarti eta geura ka Allah nyebutkeun teu ngarti-ngarti nah ibu da cek hate ibu hayang piknik ngan terjadi eta musibah terjadi irung nu nyengsol nganu ka rumah sakit 2 juta engke ending akhir bakal kalalajuan cetrek TV ternyata aya berita bus dari Majalaya ti kusruk jeung supir maot kabehanana kumaha cek ibu alhamdulillah salame eta teh pan keur zaman Nabi Musa kabeh rakyat hayang cita-cita mun budak ditanya hayang cita-cita hayang jadi naon hayang jadi Firaun cita-cita hayang jadi kumaha hayang jadi Firaun nah Firaun teh hiji raja loba duit buncir leuit loba duit kabeh hayang jadi Firaun ketika Firaun dilelepkeun ka Laut Merah kabeh jelema amit-amit hayang jadi Firaun matak jelema mah labil
harti. Jadi artinya tong sok kabita ku milik batur. Nah gerhana jadi penceramah aya nunggulem tong kabita bisi teu karasikoa. Tilu sapoe ieu tadi di King Mall Bandung leos ka Majalaya terus ka dieu tanya geus dahar acan. Di King Mall kuring teu dahar sabab penghargaan jadwal kadua Majalaya bieu. Di Majalaya juk tanya da deukeut ini telepon juk teu tuang sabab ngaran di dieu pan di dieu ge langsung teu ceramah lain teu dahar. So ku bapak pecahkan mah isuk oge tah iya ieu mah geus gagayem da tadi ya coba ieu boro-boro gagayem aing mah mata hirup tong kabita ku perkara batur bisi urang teu sama beungharso teh si itu dina usaha tani pocakan atuh jeung dagang akhirnya teh tani rugi dagang rugi da takdir Allah mah lain kitu Pak. Nana gerhana geus katakdirkeun jadi penceramah bajuna tembok ku ibu kieu salana kieu kopiah henteu tasbih henteu nya aikun payakun cek Allah kudu jadi nepi ya ka dieu cobaan ger RW udang badag gamis kan da moal anu ngulem wah nu aya ge cek warga RW ngadon kieu aduh Pak RW anyar taubat sabab takdir lain dititipkeun na baju takdir teu dititipkeun dina awak tapi takdir mah dititipkeun ku Allah teh kami cek Allah teh saha wae nu dikehendaki ku Allah jadi maka 1000 jelema ngahalangan karena jadi na takdir Allah moal mampu mantak tong panas ku takdir teu kudu riweuh hirup tarima keputusan Gusti kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga hancur lain takdir maneh goreng adat cacak-cacak pemajikan alus adat alus budi hade basa ka salaki moal mungkin ragda talak da ieu mah lamun pasea ngaran sato kalaluar salaki sare bagong molor wae deuk saha nu ngeunah lalaki dianggap bagong untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti teu sadarnya ayah ngeukepan peuting teh bikangna beuki amek Pak lol anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu sajang rag-rag talak budak korban rumah tangga hancur kakara takdir Allah lain takdir Allah goreng adat lur coba lamun bener ibu hayang takdir Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah carana dikir amek ka salaki dikir lain ngomong-ngomong bagong teh amek ka salaki tagugeun banget ibu kana banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek kana cekek salaki yasin pan salaki teh bari nangkep maca ayat kursi ongkoh disangkana kaasupan jurig cai gobro duit 2 juta tinggal nemalan sodaqallahul adzim pasea moal itulah fungsina jeung Allah sanajan urang keur amak nyedak tenaga medak Allah datang nu kaluar dikir lamun amak nyedak tenaga medak nu teu hadir Allah ngadon nafsu nu kaluar ngaran sato matak jelema mah kaciri mana nu jeung Allah mana nu keur jeung salian ti Allah iya pengajian nah jeung Allah beh teu percaya isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah kuat ronghok ieu bari hujan tuh moal berarti pengajian ieu lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempeuna gerhana ku pengajian ieu nu tara ge jadi daek dan nu osok nama tah narutinan 20 anu duaan api-api ngompoles leungit iya mah anu jeung Allah nama bisa dihitung ku jari tak iya nu nagog tiluan teuing rutinan mah tuh tara aja aya urang mah nagog pangharupna nana gerhana nah ceramah jeung Allah ulah percaya Bapak ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal udon beak ti karep aing mah ieu teh ceramah teh bersih hate tapi amit-amit ya Allah eta hati naudzubillah min dzalik lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku ibu naon fungsina innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah naon wadul wungkul berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit pahala menang ceramah ieu menang pahala menang nah angke di akhirat jadi eueuh pahala kuring pan ditukarkeun jeung duit
matak alus nama nu hajat teh geus tong mayar sakalian ngarah menang pahala di ditu. Heueuh deuk Ustad sok mengpeng can lila yo. Pancek maneh ku Ustad leuwih hade tong dibayar ngarah menang pahala akhirat gitu pan. Heuh sok mengpeng can heubeul ieu ceramah teh sok. Tapi aya Indonesia teh boga sila Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sound dibayar, background dibayar, cau dibayar, dangdut dibayar. Pikir, ai sound dibayar urang teu adil nu kitu? Bayar atuh. Eta nu hajat geus gede hate, yes semua mayar. Sehingga adil atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat panitia rakyat Indonesia. Aduh ampun ngan ngiblat ulah kana duit. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin meureun. Salat abdi, hirup abdi, maut abdi, segala rupa pokoknya mah lillahi ta'ala. Mana buktina lillahi ta'ala teh mana? Sekurangi cobaan nu lillahi ta'ala bisi ibu hayang apal, lain anak gerhana, lain ustad nu jauh. Tah nu lillahi ta'ala bener mah ustad nu deket. Aya nu mayar eueuh nu mayar jadi rutina. Aya nu mayar eueuh nu mayar jadi ngadidik budak ibu. Aya nu mayar eueuh nu mayar oke ngadidik. Tah ustad nu asli mah tah nu deket. Ieu mah cantang tuh mata wayahna hargaan teh nu deket lain nu jauh. Ayo kanu jauh nepi ka jigon heueuh al mukarram nana gerhana. Coba kanu deket Ustad Kukut. Si eta tah nu ngomong Ustad Kukut teh kuat dianggap anak me ustad aing. Hargaan mah nu deket, ibu maot dikubur ku saha? Ku nu deket. Ibu gering minta doa ka saha? Kanu deket. Bener, ibu boga pangabutuh silih tulungan jeung saha? Cobaan aya nu maot bebeja ka urang. Pak Ustad, di dieu maot deuk naon? Matak hargaan mah nu deket. Beres. Tarima keputusan naon? Aon euy. Tempokeun banget euy. Aduh, udah urang geus sarua hayang seuri. Tapi bener Pak, naon bagi gunung hargaan nu jauh naon? Ilmu mah kitu keneh lah. Ilmu ti Ustad Konang, ilmu ti Ustad Kanang, viral jeung teu viral pretungkul kabeh oge. Ukur sesebutan. Nona gerana viral pret. Anger teu ngaruh viral. Nyarane kana viral aya redupna, nyarane kana harta aya beakna, nyarane ka salaki aya mautna, nyarane mah ka Allah Taala nu langgeng abadi salalawasna. Naon hartina di dunia dikenal ku umum, tapi Allah engke di akhirat teu wawuh ka kuring hoream. Nya ieu teh gerhana sumuhun Gusti penceramah anjeun nya karena saha anjeun ceramah karena salih Gusti da abdi teh hamba ngahambakeun diri ka salira nyaan anjeun ceramah karena kami muhun Gusti cek Allah teh coba urang buka eusi hatena buru teh amplop pungkul hoream atuh cek Allah teh geuning maneh teh ngawadul ngomong karena kami geuning eusi hate amplop pungkul tuh mata perang saja jalan tong amplop tong karena amplop matak nu hajat teh kudu hideung cek urang memeh teh kudu geus. Ya. Jadi nu sebut manusia teh niron sifat Allah ngagugu kahayang Allah narima keputusan Gusti ta eta manusia entong narima keputusan nafsu atuh lain jadi manusia mun kitu mah bener ya mata hirup tong legeg hirup mah ukur disebut nana gerhana teh disebut naon ustadnya Pak Ustad gitu ta urang nama teu butuh matak bisi aya di dieu nu hayang boga gelar ustad mere dah kok mere kunaon kuring teu butuh disebut gelar ustad berat pan ustad teh warasatul anbiya pewaris nabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya ustad nu bareuh eta mah asam urat ceuk
mata ustad teh ukur sesebutan dibuktikan dinyatakan karena gawe mah can layak bener di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarak mimpin cucunguk eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat butuh waos nyoros terus beuti mah aya buktos ulah paribasa demi rakyat demi waduh gelo sia teh bosan aing mah ngadenge pidato nu gelo teh naon apa wani abah ngomong gitu ya paribasa demi rakyat aya keur hayang abring-abringan atrok-atrokan ka rakyat geus jadi meles leungit ka alam gaib boa jurig jarian oi cocok geus sabah gitu manehna mah gering saeutik ke Singapura berobat ge beri ulin coba rakyat boga BPJS kalau ditolak ke rumah sakit paribasa eueuh ruangan ka mana ruangan pedah aki-aki bari sangsaran udah datangna maron oi leungit rakyat leungit pejabat aya rakyat aya pejabat matak nu ngaran pejabat kudu nyaraah ka rakyat nana gerhana bisa ceramah di tempat nah aya jamaah leungit kabeh sok leungit nah urang rek ngomong jeung temok kayak ieu teh tiluan mus teh sudi aing ngomong lagi ieu mah kuloba Pak melaan di payung isuk jangar aduh nyeri awak ridho we malahan mah anu mending uih tak ieu mah keun bae tong uih teh hujan tak ieu mah lah mending uih lah tanu dinya mending barali daripada isuk nyeri sirah dar ditanya ku salagi kunaon nyeri sirah pengajian penting nah ka hujan melaan saha tuh jadi carekan aruih baru jadi jelema gede tinu leutik mata geus gede kudunya kanu leutik jadi jelema tinu miskin mata geus beungar kudunya kanu tempo nu miskin gede jasana aya nu maot pangleun nyokot pacul si miskin aya nu maot pangleun nyokot pasaran si miskin aya nu maot pangleun tahlilan si miskin matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot sia tah bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan ngeri nyalah teu kabayang nu beunghar tahlil sorangan bari geus paeh matak manusia teh butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung hirup tanpa batur moal bisa matak lamun jelema sok goreng jeung batur hirup di leuweung katu sia teh kenah kala jam seberapa jam 11 tah gubrak we Allah teh nyiptakeun manusia prosesna 8 bulan dikandung kunungaran indung sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang budubrag ripuh ngandung teh ripuh palebah mana ripuh nak nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap deuk teu eungap kumaha gar sok bapak orok karek 4 bulan bebengok bapak geus aya langit menerkeun kenteng barudak ieu mah moal ngarti ya talamun ieu nu cecalawakan ngarti ya engke mah budak bakal nanya mamahnya an sarupa ustadana abdi keur 4 bulan bapak ayana kenteng nya we kitu ibu lah takun naon ibu seuri apan pelaku 8 bulan dijodohkan 4 bulan jodoh pati bagja cilaka geus ditiupkeun jodona patina bagjana cilakana tak ieu pi kadeseun ieu pi RT-eun ieu pi ustadeun ieu pi layeneun ieu pi beungareun ieu pi miskin matak urang geus teu kudut geus teu nyewa kana kamajuan batur da hiji si eta geus ditakdirkeun maju moal bisa dihalang hartos ya jodoh pati bagja cilaka kun payakun milik Allah taala gubrag ka alam dunya bereng ngaran nu hade naha make jeung kudu mereng ngaran nu hade pan hayang boga budak soleh deketkeun ka ustad pak ustad abdi teh gadung urang kali hayang boga budak soleh tong kagok berewe ngaran Solehudin soleh din agama jadi soleh dina agama da loba jelema anu salah dina agama aya ongkoh ngaraku agama Islam tapi pasea wae agama saha nih tah pasea jeung naon nu dipaseakeun naon dipaseakeun teh naon usoli teu usoli
kunut teu kunut 11 2 tilu burger we sedangkan batur tara taraweh teu dipaseakeun maneh mah naon pang entong bari ngagibahkeun batur atuh keur ceramah teh maseakeun naon sok sabab Nabi nyokot kesimpulan agama itu imali gawe iya boga ilmu diperdebatkan gawe teu cek nu saurang teh euy macul tuh di sawah cek nu saurang teh siap cek nu saurang oke. Ternyata datang nu boga sawah si eta teh keur debat teh cek nu ngangler cek nu hiji aduh ku sagala kadenge na eta nu bersihin teh tuh cek urang ge geus plu cek urang ge teh mending euy ya ultra plu ya. Agama itu lain alat perdebatan, tapi agama itu alat pigawean. Imali gawe. Imam Syafi'i boleh, Imam Hanafi pek, Imam Maliki silahkan. Dek Imam Maliki, dek Imam Syafi'i, dek Imam Hambali, dek Imam Hanafi silahkan berbeda mazhab silahkan. Ngan nu jadi pertanyaan iraha Imam Malik pasti aja Imam Syafi'i. Bapak ngaku Imam Malik, kuring ngaku Imam Syafi'i, boleh silahkan. Urang teu kudu pasea, da Imam Malik jeung Imam Syafi'i teu pernah pasea. Lamun urang ngaku Imam Syafi'i, bapak ngaku Imam Maliki tapi pasea, tanya pasea ajaran saha? Kartos ya. Melaan naon kudu burger teh. Ibu sampe bawa ka imah sik-sik jadi kiripik. Bapak sampe peuyeum jieun gegetuk. Ibu bawa sampe tuluy deui tina sampe teh jieun bolu sampe tuluy deui tina sampe teh tuluy nyaon deui comro kicimpling ngaran beda kicimpling ngaran beda comro ngaran beda gegetuk balikeun sampe kene sampe usoli tu usoli salat kene salat coba lamun hate geus nepi ka dinya moal amek ka batur moal karek ungek-ungekan boboko ayakan tolomong pipiti awi keneh awi hanya sebatas beda sesebutan. Ustad ge baraneda teu kudu jadi pasea nana gerahna mah komo beda pisan kopi agen teu ing mah lempang ngungkug gitu da letak bigi pan rada telat kada teh sedik liur jalanan ning loba bulak belok bulus katuhu ditutup nah cinten wahaya teh kusnur dagelo nutup jalan efek lain itu aya geuning hancip stop teu keng lebet cek hancip teh nah hancip teh aya pangaosan can dihareup ditutup jalanna atuh cinten aing mantok moal tulus pangajianana da meureun pahancip boga anggapan ustad teh udang badag ka misalnya sorban ngagablek lol jiga ojek online pugu di halangan lamun ustad jiga pun adi yakin ku mustami teh wilujeng sumping al mukarrom pun adi nu namanya ceramah talamun ustad jiga kieu mah lain pas datang teh well eueun assalamu alaikum keun bae dah hanya sebatas beda cara wungkul da tujuan mah sarua Islam keneh Islam naon mah jeung kudu pasea tahlil wae nu sarupa sok tahlil anu sarupa eueuh nu tungkul nu ngagideg nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah aki-aki nu dijuru hees gini sia bubar tahlil teh pangheulana dahar isukna diajak cing teh ki tahlil deui siap nah cing teh aki mah gampang siap teu lila nya heueuh da hees gitu coba golongan ustad nu tahlil gudag-gideg la ilah lila pan karasa cinta kunaon di gudag-gideg batur mah tungkul tempo nu tungkul ngadun sare jadi emang di gudag-gideg ngarah teu sare tanu paling paur nu muih ilallah nah da bubar tahlil teh golokok di buruan bawa ke rumah sakit ayeuna si eta tahlil isuk mah si eta nu tahlilan rek nu tungkul nu gideg rek nu muih tetep nu dibaca mah tahlil keneh tahlil bawa kana bahasa Nabi imali gawe sok tahlil baca la ilaha illallah teu aya deui pangeran angin Allah imali gawe aku yen Allah sagala-galana teu aya ilah salian ti Gusti imali garawe lain kudu debat maca sholawat sarupa henteu di Garut jadi es lilin Allahumma sholli
wasalim ala Garut. Leos deui ka Bandung jadi dangdut sholatul hoho salamun hoho. Leos deui ka Banten jadi hohoak sholatul loh salamullah ala toha rasulillah. Tilu berbeda Pak, tapi tetap nu dibaca mah sholawat kene sholawat. Tah paseana ajaran saha ego asa aing pang benerna matak nu pinter jeung nu pinter dihijikeun pasea nu bodoh jeung nu bodoh datara pasea naha udah sadar karena kabolohoan. Jadi nu alus teh nu mana nu pinter nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun maneh mah bodoh rumah sawe da sarua jeung maneh heueuh nya urang teh sarua da teu pasea. Coba nu pinter sebut maneh mah bodoh gagabah bodoh tah aing teh mas nya ceuk aing jadi gelo. Matak dibawakan agawe mah saha nu bodoh saha nu pinter tah nu bodoh nu pinter mah nu pinter bodoh mah nya nu pinter pasea berarti boloho nu bodoh tara pasea pinter karek ungeuk. Matak bisi ayahnya ustad jeung ustad palalinter turun pasea hei bodoh gitu sama ayu wani memoteung ngadek ka ibu mah enggak emutan da alam cangkang mah jika bener padahal salah jika salah padahal bener gitu tah alam cangkang. Ya alam cangkang maka jiga jijigaan atau ibadah lain nu jiga ibadah mah nu karasa ieu mah jiga atuh jigah saroleh jigah balener jigah aralus jigah daraek jiga ieu teh isuk ngayakeun deui preketet 10 teh teh ieu ge biheung araraya eta biheung eta komo ieu da ieu mah jarariga atuh ditiung jiga soleh da eusina mah salaki ibu nu nyaho bawelna ibu salaki nu apa ditiung utak tara nyebutkeun ka ibu-ibu anu saleh roream pedah di jilbab pedah di gamis disebut soleh cantang tuh salaki nu ruksakna mah tah tiung ngaguyupuk kana gosip bararuki tiung ngaguyupuk pepelotot ka salaki tiung ngaguyupuk batur nyeun ka salaha teh bibir galing ngagogoreng batur nu kitu soleh teh kecak. Bapak-bapak ngadenge ceramah kieu ka ibu hakan baca hakan. Soleh lahir, soleh batin, soleh lahir hepek tiung tuluykeun, baju tuluykeun ngan batin ke kudu ditiungan tutupan kagorengan batur tong lu halo kana kasalahan batur tah makna tiung teh eta kece nu balik ka siniran teh. Tuh, jadi bete tulus moal cenah. Nya atuh lo jeung panas ceuli. Mangkane ieu teh lila kene ceramah teh daripada kasigeng mending baralik. Kumaha? Kunci naon? Kunci imah. Oh, itu balik gawe. Nah, bebeja ka urang. Salakina lain, satpam lain. Dek balik gawe, dek balik dia terserah. Terus aku harus tahu gitu. Yang kebesekan. Wah, itulah. Tong so perhatian teuing lah. Perhatianmu bukan untuk aku, perhatianmu untuk suamimu. Coba lalaki nyebutkan aduh kebesekan. Itulah tara. Kokon atuh. Ieu mah pedah we ka ustad nyebut kebesekan. Koream. Teu kudu diperhatikan ku batur, hayang nginum mah nginum we urang mah. Teu kudu diasong-asong kana baham, boga cokor, boga leungeun, kokon ku sorang. Oh, bagus. Atuh teh. Nanya teh lah, kudu antel-antel, kokon. Ngari riweuh batur teh. Well poho atuh matak nu ceramah pan barareda Pak. Nanagerana ceramah gayana kieu heuh bae we. Bapak nurutan jeung kuring moal bisa Pak. Da kuring teu bisa nurutan Bapak. Geus we jadi diri sorangan teu kudu tuturut muning ka batur da lain muning. Bener? Cek mah hayang ulum ceramah nu bari curhat. Mamah dedeh ulum lain urang.
sok bawel ibu tapikeun ka mama dedeh geuning nya mah curhat dong iya dong mah caroge abi mah nya burutnya tuh usaha omongkeun mama ngulam ceramana hayang nu lentong agim mah lentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya sangat bahagia sekali bisa datang di Majalaya ya. Tapi ngagebeg hate ya di ngadepan si eta bawel atuh. Apakah ibu senang berjumpa ya ibu senang tapi maaf ya yang kurang senang nah geus kalolot kieu ge mah lentau mama ngulam ceramana hayang anu make sholawatan Kiai Haji Salimul Apip ti Kota Waringin mama hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang mama hayang ngulam ceramah nu bari nyanyi oma ti mana Tasiknya oma ti Tasik Pandawana Majalaya ngomong kuat tag-tag gitu awas jatuh naik ke atas turun ke kanan atuh kusuna neng bilih gebis bilih ragrag awas jatuh geran naik ke atas kuat D jeung B dihijikeun atuh jadi C da ieu tukang keyboard jeung nu nyanyi mun dihijikeun nyekruk tukang keyboard ka kaler nu nyanyi ka kidul da ngeunah kiranya bisa percaya urang nyanyi dina judul lagu Lamunan kahayangna kade ya teker pengajian ulah nu joget diomongeun bisi aya nu media kieu we nya kieu we tah kieu Pan karena rangkan nu nyanyi taya keyboard jeung nu nyanyi dihijikeun jadinya grup kan kerja sama bari sama-sama kerja gitu karena rangkan persatuan gitu. Nah eta ngaranna nyanyi menang maka jeung ulah ngan ulah sagala rupa dinyanyikeun menang dangdut pek hayang mah resep dangdut pek ngan ulah adan juga dangdut kabayang adan juga dangdut hayalah sholat kos nu rada gelo teh mau teh digemuk teh masjid teh salah atuh versi dangdut dilelepkeun kana adan Majalaya urang Sunda urang Bandung urang Sunda Garut urang Sunda boga adat kebiasaan sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran kudu ngawurkeun ieu naon eta nyawer menang pek ngan Fatihah tong dibebeskeun kana nada eta pi omongeun Bapak ngimaman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dek baleg kumaha mata kurang Sunda pinter tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pan curan agama cicingna agama budaya cicingna budaya ngan sakapeung agama dibuntel dibunian ku budaya ngarah naon ngarah babari nepi mana budaya bab nyanyi ibu atuh babari nepi agama babari mana nyanyina wujud kibah pak tung ting dong bah bom 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 bah bom bah bom bah bom bah bom bah ampang tembah bom pak tung ting dong bah bom pak tung ting dong bah Pak tung ting dong ba, pak tung ting dong ba, pak tung ting dong ba, diajak gelo teh daek we. Itu terjadi hanya di Indonesia, aya teh di Arab nu kitu. Allah. Nah, di Arab agama geus jadi kebiasaan, di urang mah teu maksakeun hese na agama teh. Matak nyieun metodologi terutama orang NU, Nahdlatul Ulama sesuai dengan budayana masih
Sini, mau tuh na kursi lebar. Ah, sok we dah teu. Sok dek duduk. Oyong ieu. Oyong ieu. Oyong. Oh, eta. Poho. Dek, ya, dek, ya Kang Ode, dek. Hah? Mau ke Pak Ustad. Nah, lain bapana. Dari itu nu curigaan bawa cenah si eta. Bae ai hayang ka Pak Ustad bae. Ngan ambura lain bapana. Ya, sagala rupa teh di Indonesia mah dinyanyikeun nya. Eta nu ge wujud gede bako nyanyi, aki-aki di masjid nyanyi Pak. Geus hampir eueuh teh nyanyi aki. Mun setengah genep geuning eling umat. Muslimin muslimah hayu urang berjamaah salat subuh ayeuna setengah genep maghrib. Oh menang da orang enu mah cocok dengan budayana masih nyunatan baheula naon ditabeuh pencak silat ari silat dibawa kana salat ari salat dibawa kana selawat dibawa kana silet dibawa kana salut boga arti masing-masing. Silat ngajaga diri, salat ngajaga hate. Matak jelema salat tapi ngahina batur, salat gerakan ari hate teh dijaga. Tah pan ibu nu kitu teh. Silat ngajaga diri, salat ngajaga hate. Tuluy salut selot teh dikunci. Kunaon make dikunci? Kade kudu dikunci. Ulah ria, ulah ujub, ulah takabur. Kunci. Saenggeus dikunci bakal selat teh lega wawasanana, lega bijaksanana, landung kandungan layar aisan. Pikabi taeun salat nu kitu mah lain harung gampung wae geus salat teh. Silet teh seukeut, sacidu metu saucap. Kolot baheula tempo salatna geus bisa ngomongkeun perkara nu kajadian. Euy, engke mah urang teh bakal alpukat teh bakal hurung lampu gelo teh. Bener kan? Engke mah euy beusi teh bakal ditumpahkan motor ce. Kunaon kolot baheula bet bisa nyimpulkeun perkara eta? Seukeut batinna seukeut. Da urang mah tuh salat ai batin gogoreng batur moal seukeut-seukeut mintul we nu kitu patut. Teuleung aing mah da ruji. Matak silat ngajaga diri, salat ngajaga batin, selawat dikunci, saenggeus dikunci teh salat lega wawasan, saenggeus eta silet teh seukeut sacidu metu saucap nyata. Matak baheula mah jang jawokan diijabah pira kadar ngomean bisul cager. Aya mah doa hade bisul kalah ka beuki 3 4. Ternyata lain doana tah eusi hate. Doa alus hate kotor teu nyambung. Doa teh kitu we bahasana teh. Tapi hate nu nyambung jeung Allah, tah nu nyambung mah eusi hate. Tongkat Nabi Musa mun diceklan ku bapa da moal bisa ngabelah laut moal. Nah, da lain tongkatna eusi hatena. Batu ali Nabi Sulaiman. Ratu jin keung ku batu alina coba cokot juk. Batu ali itu ceklan ku bapa kadon bapa dihakan jin. Kuliah naru kuni bardawa salaman ala Ibrahim ayat eta dipake ka Nabi Ibrahim tiiseun diduruk Nabi Ibrahim ayat kuliah naru kuni bardawa salaman ala Ibrahim tiiseun seuneu na entab-entaban nu dicokot panasna jadi seuneu tiis. Cobaan ayat eta baca ku bapa tuluy ngaduruk maneh modar Pak. Kuliah naru kuni bardawa salaman ala Udin da tutung eta Pak. Da lain bab ayatna bab hatena lain bab tongkatna bab hatena tongkat Nabi Musa ceklan ku bapa jubelah itu lautan anger kitu. Nah da lain bab tongkatna lain bab hatena kartos lain bab batu ali Nabi Sulaiman lain bab hatena matak tonggap mangkat ibu tah pirus tah merah putih legleg ieu nu kudu dibenerkeun mah ieu tak eusi hate bener poho well sok dina pencak wae ngadidik budak pencak teh ngadidik budak padungdung golempang padungdung igel pencan rusuh golempang igel pencan nu kalem tuh eta aya 2 padungdung igel pencan rusuh sanu kudu rusuh lalaki
sana kudu kalem pamajikan. Lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pan pibeung hareun. Lalaki rusuh usaha pamajikan kalem balanya pibeung hareun bisa neuneun bisa nuna talemun merek ieu lalaki rusuh usaha ieu rusuh nganyuk eta kitu. Ai tepak ai padungdung tepakna tepak tilu bampak do keung pak tumpah dong ing dong keung pang dong dumpak dong keung pang dong dumpak dong keung bah dong keung ba keung iku. Coba golempang mah kalem tarompet tet 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 teret 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 biar macerama di Majalaya ada sarua Majalaya majalah kene narompetan hajat gope mere gitu paharuk gope jadi mah aing buah geus HS nu hajat teh nu mana nu hajat teh Kang ya Allah aya keneh saha syukur atuh syukur ampura abdi teu wawuh jeung nu hajat lamun can ka dieu jadi teu wawuh lamun ka dieu mah abdi nu hajat jadi wawuh. Jadi kunaon kolot baheula make jeung nabeh Pancasilat pendidikan ka budak yen lalaki mah kudu padungdung rusuh usaha sabab engke geus gede bakal aya nu diusahakeun saha awewe tak awewe kudu golempang teh kalem balanya pibeung hareun kartos wujud diri jirim manusia tempokeun sifat ge sifat manusia borosot budak kalem nya guyang getih raga hampir pabisa nyawa maot pirna ngan ngarun manusia disebut jelema ari jelema teh marajal tina beuteung emah mata hirup manusia mah wayahna kudu eling kudu inget ka saha tah ka indung nu ngandung ka bapa nu ngayuga sabah hayang boga budak nu soleh ai budak nu soleh teh saha budak nu surti ngarti kana jasa indung bapa. Ibu lahiran ka dokter darah jadi 160 atau pugu hese kaluar dokter nyekel gunting diteuk-teuk dikeureut Pak krek tinggal nyebutkeun krekna ibu kak muring kak bulu punuk ditempo bapak-bapak nyebutkeun krek kieu nah da bapak mah teu ngalaman digunting sok ka dieu bisi hayang ku aing dikitu teh pan ibu mengalaman krek digunting budak dikaluarkeun bali dikaluarkeun geus digunting dokter nyokot bola jeung jarum dikaput aya 2 kejadian digunting jeung dikaput digunting nyeri dikaput nyeri aya 2 ka nyeri nu beda coba bapak digunting jeung dikaput dokterna moal teh ditonyok kunaon digunting melaan anak ngarah babari keluar kunaon dikaput melaan maneh hoi matak gede malah mun ibu ngalahirkeun geus petong dikaput paingan atuh ibu ku Allah diangkat derajat indung umaha awewe kakara lalaki indung derajatna 3 lalaki derajatna 1 mata keukeuh penguasa dunya teh ieu tah kumis badag awak gede harung gampung getas harupateun pidato hareupeun batur alus saha TNI jeung polisi pan macan jeung maung TNI polisi teh di mana di luar coba di imah dah jadi ucing menang amanian teh geus si akang awakna badag lamun ngahoak batur keungeun atuh ganeng teu sok cobaan hoak sieun tapi lamun si akang balik teh dieu dihoak ku pamajikan nah telat ku Allah diangkat derajat nu ngaran indung teh indung kakara bapak matak meujeul lalaki lain teu hayang nyabok lalaki lain hayang teu neungeul lalaki lain teu hayang ngalawan tapi lalaki mah leuwih ngelehan sabab asak pamikiran daripada rumah tangga hancur budak jadi korban leuwih hade batin anu kasiksa matak rata-rata lalaki begung eta teh batin kunaon ieu ibu-ibu rata-rata ju bayuh badag merdeka teuing ngocobrotna sia eta lamun aya kategeunah teh kajian loba batur beledag we coba lalaki 5 menit beres punten mah bapak nu lepat lalaki coba ieu lamun boga kasalahan iraha ngaku iraha sok
kalau kau ngagogong teh lalaki mah 5 menit lalaki mah anggeus mah atos bapak nu lepat bener teh Pak jeung ieu mah boga kasalahan sanajan diri ngaku salah tara pernah nyarita abdi lepat moal teu ancur bergunung teh ngomong gitu sebab ieu mah 20 tahun ka tukang ge kabahas keneh memorina terlalu kuat bapak mah babari mohokeun kana kegorengan salaki mah mun ieu tah nah telat hampura we da telat ustaz baheula ge 20 tahun ka tukang balik we teh beger sia teh eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka kuat-kuat teuing da jigana kartuna Telkomsel setiap jaringan ada atuh wayahna bapak nu kudu bisa ngalehan lantaran lalaki adalah pamimpin ieu nu dipingpin ngaran pamimpin kudu aya dihareup sabab ieu nu ditukang jadi baeudna teu balegna teu ecreugna lain ibu nu salah tapi tah pamimpin nu kurang tanggung jawab nu sabenerna ya dah rek uih putra ibu incu sabab dek nyontoan anak bener berengaran atuh nu hade budak teh tayegeunana gerhana papan Sunda mah kitu tatang suratang didin suridin gitu dadang suradang gitu dedi suredi gitu nya urang Sunda mah tadi nana gerhana gitu. Nah mah nana gerhana lahirna keur waktu gerhana bulan matak sakieu mah cekas coba lamun gerhana panon poe tutung mah kolot kuring mere ngaran nana gerhana edek diganti moal sugan diganti ka Abdullah moal sugan diganti ku Nurdin moal naha danu cahaya itu malain ngaran tah gumantung hate ai ngaran Arab sia mah ari hate rujin apa arti sebuah nama lamun tanpa bareng jeung akhlak nu hade bener deket ustad pak ustad gitu abdi gadung urang kali hoyong dipasihan nami ku ustad ya tuh gara-gara Abdul Rojakeun antep lain juga budak ayeuna prengki pegawaian murah barang hakan hulu peda lah teh si prengki buat kurang gizi anjir begung bere ngaran anu hade cenah abdi mah hayang romantis kalau bahasa romantisna dek mempersatukan sebuah dua nama yang berbeda disatukan jadi satu sehingga menjadikan anak ai sing teh abahna saha Abas ari ieu Kokom anakna Baskom tong kitu-kitu teuing mere ngaran da teu bare ngaran nu hade ngan aya nu leuwih tibatan eta naon atuh budak sing ngarti surti kana agama ngarah apa saha nu mere jasa sebenarnya indung bapak birul wali dayin sing berbuat baik ka indung bapak beunghar anak rajana tapi anak beunghar kadang-kadang indung bapak babuna tau mangkaning ceuk Allah salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak nah eta salat jadi kahadean jadi nah sedekah jadi kahadean jadi puasa jadi kahadean jadi nah atuh hareupeun Allah jadi leungit kahadeanana aya yang celak cai panon indung nu mupus kahadean tina salatna mata budak mah ucap tekad lampah perbuatan rohpati gogodongan nganyerikeun hate kolot deuk salat deuk zakat deuk saum deuk kosong molongpong eueuh pahala saeutik-eutik acan eueuh kahadean saeutik salat ukur gerakanana maca Quran ukur bahasana cicingna Islam ukur ulah henteu cicingna agamana nyeri hate kolot tah punten di ditu leungit kahadean beakna urang nanyakeun Gusti abdi salat abdi zakat abdi saum abdi haji tapi nah teu jadi kahadean kumaha jawabanana aya sakecelak cai mata inung nu malidkeun kahadean ibadah anjeun matak doraka nu paling gede adalah doraka ka inung doraka ka bapa matak mun deuk minta doa ulah kanu jauh nu deukeut budak ayeuna dititah ku kolot hese dititah ku bogo garcep budak maneh tah titah ku indung mah nyai mandi engke ngumah wadah engke coba ku kabogona nanti ketemuan bade isa di makam oke sing hidang sia teh keneng aya dititah ku kabogoh daek dititah ku indung bapak tara daek di dia mun aya budak awewe kitu mikir indungna deui kalah kabangga alhamdulillah pun anak mah di Pangandaran 2 minggu lain alhamdulillah reuneuh teh alhamdulillah tong wani-wani budak dikencarkeun teu bareng jeung indung bapana sanajan ustad nu mawana sarua meng geuleuh atuh
Ustad ge sarua punya nafsu atuh. Pedah ku ustad, pek we mah enggak ustadnya enggak kieu teh. Hayang bubuk nepi ka tulang. Teu bisa, ulah sanajan ustad kiai ajengan tong pernah dibikeun da budak teh. Bisi urang mah setan teh atuh. Ibu. Pasien jalan rek euy, pasien. Tuh rek ngajemput. Putra di pabrik. Ya. Jalan-jalan. Ha apa teh bade euy. Oh cangkeul di ditu ngade. Nada sakedeung deui ngeusan sok we. Oh, nanti mana ibu? Allah. Tak mending euy dipegat didinya. Biar kayak aya nu kikituan deui. Talamun narek balik mending gabung si itu acok-acokan sorangan orang gulung ku sararea. Ari ibu sorangan itu limaan pan ibu jadi mungnya. Ari kitu mah urang balik kabeh itu acok-acokan dua ya lenak we lah pira duaan. Buraung heuh geus aya heuh. Aduh. Ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere, kunaon teu mere, ku teu boga, ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot. Ibu ceurik, kunaon ceurik, kolot teh geus eueuh, rup ku padung rap ku lemah katurban teu beureum ngoceak martan jagat ngajerit patanali ugul tutungul anu ngejendul luhur kubur. Ibu mulai ngadengeun ceramah nu bibir urang. Eta bibirna ceun ku capetangna Allah monyong. Aing mah lamun parang boga pamajikan ka urang dieu, heg budak si emak teu usaha 2 poe mah rajet ceuli da. Eta ku bawelna aing. Uyuhan salakina kuat. Apal atuh kanu bawel. Talamun ieu lunguh. Lunguh. Talamun eta teh. Aduh. Inung nu nganong bapa nu aya sakaduhung na engke ibu boga duit 10 juta bikeun ka inung poe ayeuna bari inung geus eueuh ukur nempo tutungul anu ngajentul di kubur matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mumpung beuker aya geus eueuh mah hampura ukur nyeri hate. Bener Bu? Demi Allah. Sok ingat-ingat baju inung urang pake ku batur curucur cai panon naha asa inget ka inung aya kadaharan nepi ka resep ku inung inget ayeuna make jeung dihadiahkeun ke inung curucur cai panon nyeri nah ibarat teu paradit. Ayeuna geus eueuh kuat bala lager aing mah. Bener? Buat segala dianterkeun emak, ieu ka resep emak roti, gula, cangkaleng atuh dihakan ku sireum. Ayeuna mata kuring mah tadi gedek ini Pak doakeun abdi deuk ka mana Majalaya sabaraha panggung 3 panggung. Duh 3 panggung cenah atuh mobil teh heureun jang. Cing teh naha mah jeung heureun ari 3 panggung berarti 3 wedus. Tak itu teh karek 2 nu katilupan ti dieu. Mata kitu teh panggung kahiji coret, panggung kedua coret, panggung katilu tah nginjem pulpen geuning. Sababaraha dah. 3 panggung mana teh jang 3. Ai abah hoyong dikintu naon ah ulah cenah maneh teh balik bakal peuting ngan lamun keukeuh hayang mere ka kolot manehnya ah ka kolot sadiberena kuno hajat. Cing teh arek abah cau, aduh cau ti Majalaya memoho teu galede jiga tanduk doma tapunten nu merek eta teh leutik bari teu asak tong dilelep-lelep atuh ah. Cing teh arek mah wajib komo we wajib ti Majalaya mah kareueut amis nerestes mangkani isuk di dahar jam 10 bari tunggu mangkani eta wajib geus diomong-omong lamun aduh belaan atuh nu hajat piraku aduh aing mah sieun dicarekan ku kolot wajib. Cing teh abah arek ranginang ho cenah geus ngadahar wajib teh da giung teuing nya ngokod kana ranginang majal moal teu maleber tapunten nu atah hese digoreng mentong dilelep-lelep aing. Cing teh arek peuyeum aduh komo cenah karesep abah cing teh eudek bolu hayang cing teh deuk sapasi teu sopan maneh cenah mereka kolot sapasi hiji. Cing teh sate bade komo sebriji heuh cenah lumayan cing teh eudek jeung sanguna antong cenah loba di urang sate we bungkul kitu sanguna mah wios entong berat mawa. Eta teh tandanya ah Kak kalau
keur aya tapa ieu sate katempo dituangna ta ieu bolu katempo katuangna ieu wajit katempo katuangna ieu cau katempo coba geus eueuh bikeun wajit cau teuneun luhur kuburanna nu aya teh beurit nu ngadaharan matak ayeuna deuk nya mah turutan ieu tak abdi hamburan nu hajat moal dahar di dieu moal inget ka kolot urang ge ridho lapar melaan sebuah anak lain kuring teu lapar lain teu kuring teh hayang dahar ngan inget mah nya anak dahar jeung sate ari kolot urang jeung hulu peda jadi nah atuh teu di dahar di dieu deuk dibawa rek dibawa rek dibawa abdi mah pangnyaah-nyaana aduh ka kolot sabab kolot ge nyaeun ka urang nya gitu. Sabab abdi mah surga abdi lain aya di bapak, surga abdi lain aya di ibu. Ibu rek nyebut bagong ka urang teu kasihgeung. Mah euy ustadna teh jiga bagu, paduli teuing kumaha maneh we. Mun ibu nyebut bagong ka kuring berarti ibu keur nemokeun hate goreng ka kuring. Tapi bapak kuring nyebutna ka mana kasep tuh, nyebutna teh kasep we. Ka Majalaya heuh cenah didoakeun ku bapak sing hasil. Matak ayeuna teh bubar teh amplop ongko dus ongko eta teh doa kolot teh doa. Jadi lamun teu dia teu beunang dus eta teh doa kolot urang lain teu diijabah tapi nu hajat kurang siap matak hirup mah geus we jimatna mah alus ka indung bapak hade kanu jadi indung selesai Pak anak boga harta bikeun ka kolot Allah nyiptakeun harta keur anak ngabahagiakeun kolot Allah nyiapkeun kabahagiakeun keur anak Allah nyiapkeun rezeki ke anak nyiapkeun rezeki keur kolot Allah nyiapkeun rezeki keur anak jadi harta bana ka bungah urang teh ternyata gumantung alus jeung teu ka kolot goreng ka kolot hampura apa heureub teuneut paeh teu hos ka handap teu akaran kalau teu sirungan pentil ge teu jadi buah geus jadi buah ge di jerona aya hileud peuteuy matak paingan dagang hutang tani ukur daki hirup teuneut paeh tos ka handap teu akaran kalau teu sirungan ternyata aya dosa urang kanu jadi kolot can bisa minta hampura matak balik ti dieu sumujud ka indung sumujud kanu jadi bapak lamun memang rezeki hayang dibuka kamajuan hayang dibuka geus teu kudu tatanya ka dukun moal nyaho naon-naon nu apaleun penyakit urang iwati indung urang jeung bapak urang ya ibu goreng kalakuan bapak goreng kalakuan aya ku indung dibuka-buka ka gorengan anak ditutupan mun tatangga tah heueuh rame tetangga mah ibu bacupit rumah tangga balik ka imah indung cek indung nyai naha balik teh jeung salaki mamah abdi teh pasea kumaha cek indung urang nyai eta teh halangan godaan rintangan emah ge baheula ngalaman papasean jeung jadi salaki wayahna geulis balik deui ka salaki maneh ku emah dianterkeun nepi ka nyuh eta indung urang hareupeun minantu jang hampura emak atas nama budak emak bisi bawong jeung bedegong hampura emak kunaon eta budak kunaon eta indung ragrag darajat hareupeun minantu mung ruksak rumah tangga anak ngomong ka indung mah kitu solusina coba ngomong ka tetangga kunaon maneh balik ka dieu geuleuh aing ka salaki keur pasea kumaha ceuk tetangga alah salaki kitu patut mah pegatkeun ustadna ge ngarap-ngarap jadi rana nyao aing teu sararudi teuing nya tetangga mah kitu judul teh coba ka indung kade eta teh halangan rintangan godaan emak ge pernah ngalaman papasean jeung si bapak baheula borosot teh boga maneh eta tandana boga anak teh ladang pasea matak lamun anu haseum beungeut tah eta teh baeud tuluy eta teh matak borosot teh bisa seri-seri acan tah lamun eta seseurian jigana babarakatakan nyeunah kameureun inna min ajwajikum wa auladukum fitnah kade anak jeung pamajikan bisa jadi fitnah boro-boro di akhirat di dunya geus jadi fitnah maot teh indung bapak ku Allah ditepikeun tuh pulan anak anjeun keur tawasulan anak anjeun keur sholawatan anak anjeun keur yasinan anak anjeun keur di masjid anjak anjeun keur salat anak anjeun keur pengajian bungaheun teu almarhum anu geus aya di alam kubur bungaheun informasi ku Allah ditepikeun bungaheun nah mah jeung bunga nuluykeun hanca garapan kolot coba lamun ku malaikat ditepikeun kieu hei pulan anak maneh keur mabok anak maneh keur zina anak maneh keur judi boro-boro di akhirat di dunya nyegruk indung bapak pak narima berita kitu teuing eta anak tuh nya di dunya akhirat eueuh panggupay akhirat eueuh tatangga akhirat eueuh baraya nyung kelit hirup sorangan minta tulung ka Gusti Nu Maha Suci ya Allah ulah ditumplekeun doraka anak abdi ka jisim abdi matak lamun bener urang nyaah ka kolot tuluykeun hanca garapan kolot anu alusna sangkan ku malaikat dilaporkeun tah anjeun sok sedekah dituluykeun ku anak anjeun tah anjeun sok pangajian dituluykeun ku anak anjeun tah kitu matak mun urang bener nyaah ka indung bapak
ulah coba-coba nyen kagorengan jeung dulur kudu alakur jeung tatangga ulah pasea adi lanceuk teng burger parebut warisan. Ayo ngomong orang kumaha ieu teh lucu seserian teh kurang lucu. Perasaan mede serius aing teh beungeut sakieu mah nya beungeut serius da Pak rarasan. Tapi eta buruk kutuk tak sumujud ka indung naha mun ibu hayang apal waliullah wali Allah ibu bola keur orok hayang dahar aya teu bisa teu nyokot dahareun ka dieu kusaha teh dilelepkeun Allah nyaah ka ibu ngaliwatan indung tuh matak nganyerikeun indung bapak sarua hianat ka Gusti Allah matak sing alecrek lah ka kolot teh ulah ari kanu jauh di teteangan kuburan teh nu deukeut di arantep kanu jauh abring-abringan nu deukeut eta kuburan indung kuat poho deui tutunggulna nu mana nu jauh pek jugjug nu anggang pek teang an punten nu deukeut leuwih utama komo kuburan indung bapak mah longo ka tah kakara jarah kanu jauh ieu mah ai kanu jauh osok nu deukeut teh ulah kitu saimbang nu jauh oke nu deukeut oke lah jam 12 ini hayang nepi ke jam seberapa astagfirullahaladzim bu cek bi si ibu yuk hayang nepi ka subuh nepi ke seberapa jam 12 ya subuh tah naon geus anu nitah nya udah teu nitah udah datang pek teu kajeun asa teu penting-penting amat dah. Iya Pak, iya saksian hayang nepi ka subuh. Prinsip urang mah dina agama ulah nyarek kana niat batur. Hoyong nepi ka subuh eta teh niatna tah urang mah urang baralik. Keun antep cenah nagok nepi ka subuh. Paling nu bidatona tah botol. Kuring mah tara nyarek hayang nepi ka subuh, mangga. Urang mah urang arwi, sadayana urang uwi, nu hajatun nu budak sunatan tun. Urang arwi Bu. Iya mah bieu ngomongna hayang nepi ka subuh sok ngajetan deh dirinya moal nyarek kana niat batur urang nganda itu teh ngawadul sing sehat sadayana panjang yuswa parek milik deket rizki anggang balai nu ruksak rumah tanggana sing disakinahkeun nu ragrag ekonomina sing dibangkitkeun anu keur udur sing disehatkeun heula putra putu urang muga-muga Allah maparin kasolehan doakeun oge sim kuring da kikian teh tugas berat ibu demi Allah jadi penceramah teh tugas berat perang antara hati antara duit jeung pokoknya muga-muga nana gerhana teh ulah karena duit ulah karena dunya ulah karena harta lebar atuh di akhirat kikian teh bari capek teh nyieun kahadean aya kitu mah duit meunang kahadean meunang dek kelas sabaraha sekolah kelas 5 isuk teh poe Jumaah sakolanya wah bakal tunuhun ieu budak isuk make jeung pangaosan atuh budak mah cicing we nah make jeung pangaosan hayang nempos naon hayang nemponana gerhana iya kieu beuleug nyeureut kumaha biasa dina HP terus ayeuna panggilna kieuna teu beda kieu kumaha kasepan mana kasepan asli tah na YouTube pareuman ti ayeuna sok Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Jengan, nu aya di tempat ieu sing paranjang yuswa. Leungit Ustad hiji tarawih moal jadi, mata wayahna ibu pikanya Ustad. Naon deui ieu teh? Naon deui? Pika sirieun wae Ibu, bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana. Ngeusan lain Para luna duka suhun meneng cicing kumaha urang
para lu anu kasuhun meninggalin di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu ukur sabda anu teu ungang-ungang sapuraning rahayu kapuraning indria lapana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.